Kamu sana PM bisa kali yang sana dulu dah. Ketua PM pada hari Kalau sih jadi panggung karena kebuat Koyo gandro kapiaro sing jadi hari ini why Aides kawin dawa turi koyo lemah lamun tera kuniri koyo sasaran mangga urang sasaran ayo majakeun serikat Seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang tapi dengan belana kaunnya keponan matahari segala ulah semuanya maka bisa karena diri dibakar saya lebar sokayu di dalam baju sor ke payun Aides maka Aides Rantos musrahai wayang teh ngandung perambang pahajat pun heula anu sayang kapayuna pahajat deui kapayuna deui temu di kasrian pamilekeun gobat cari saja kawan tapi nunggu kasayang mohon LPM kalian sana sok Aides di rombongan sayang Adil Gusti Yang Widi ngatur kahuyung makhlukna sor tapi daek pelayangan asal sarua polana tapi daek ngelayanan sok Pak Kadus ayah Pak Kadusnya Pak Kadus kalian sana ayo kasrian ayo Pak Kadus Aides wis beracun ayo Bapak Kadus deui anu sayang Pak Kadus deui aturan kapayun abi daek layangan asal sarua bolana Pak Kadus abi daek Aides asal sarua belana Pak Kadus Kemudian kasrian Aides Pak Kadus mohon Jais ngajaga Aides tapi untuk kasayang kaduh ayun-ayunan bayam ganas kaduh hati rayuan di papanas beberi jong-jong ke daraja seni jalan hati nomor persatuan ulah lain maka di kalulilu LPM kalian sana Pak Kadus ke payun tos mohon Aides wis beracun buat proyek tos sok mana wis sana ke payunnya nah diantos
Gitu mau gue. Oh ya. Lain ada orang lanca berem di tawaran lain baca dengan lain baca dengan dia baca anu perlambang manusia nu kumelendang lampang awan tong disol kok pilih padak jawira kena padak jawira kok pilih padak jawira Kepawera daun turi hoyong lemah hoyong lelewangan wae lamun tinggi raku diri hoyong sasarangan